Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng enjing pamirsa. Dina acara Kilas Warta nyuguhkeun informasi ki Sunda. Di sarungan ku sim kuring Rifa Henun Alia. Salami 5 menit kapayun, sim kuring baris nyarengan pamirsa sadayana dina acara Kilas Warta edisi Sabtu, Ping 20 Februari 2020 hiji. Pamirsa, tomat teh beda-beda tuh rea rupana. Disageungeun tomat nu ilahar dijual di pasar tradisional, kiwari aya tomat nu beda teh nyaeta tomat Momotaro. Hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang keur dierong boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji bumbuahan nu ilahar dijadikeun bahan sayuran atawa sambeleun. Sakapeung, tomat ge ilahar dikonsumsi langsung pikeun bibilas satu tas dahar. Hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budidaya anyar karena tomat Momotaro. Petani di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kiwari keur ceuiah ngabudidayakeun tomat Momotaro. Eta tomat Momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal. Batan tomat lokal lantaran kualitasna punjul. Di leuweuk Lembang, tomat Momotaro bisa tumuwuh kalawan hade. Saumalah hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Parang mangsana panen mupu tomat Momotaro teh teu bisa sagawayah, kudu luyu kana aturan. Sangkan bisa awet, turta pangajina bisa tetep punjul. Tina ngaranna oge geus bisa kataksir yen tomat Momotaro teh lain asli tomat ti urang, tapi di Jepang. Tumuwuhna tomat Momotaro kawilang langka di Indonesia lantaran kudu nyaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna leuwih bangga batan tomat nu ilahar aya di urang. Matak moal aneh upama harga eta tomat teh kawilang mahal. Eta hal nu dibebrehkeun ku salah saurang patani tomat Momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat anu ilahar teh, Momotaro katangan beda boh tina wanguna, boh tina rasana. Pon kitu deui, harga tomat Momotaro jauh lebih mahal batan tomat sejenna. Harga tomat Momotaro bisa tepi ka 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Pamirsa, sakitu warta anu tiasa simkuring dididikeun dinten ayeuna. Abdi Rifa Henun Alia permios undur diri. Wilujeng enjing.